Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi Sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan natur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan mana anu dimaksad ku anjeunna, malah ngawalerna teh, engke wisaurna teh perkawis eta maah nyariosna sareng ema nurmala. Dupi kitu, yang surya nu mana teh anu dimaksad ku jang geot teh. Kalain nyusun tur malapah gedang, barabat weh nyidangding nyarita keun perkara ki surya anu sok nepungan sarta ngawurukan si geot dina jeroning impian. Nepi ka molohok Prabu Purwita maah mangsa ngaregepkeun caritaan nyidangding teh. Sok sanajan eta katerangan teh henteu usah gemblengna benbal nyiis. Brakweh geus kitu maah nyidangding jeung kulawarga si Geot ngadon memuluk, riukna digigireun kiraksa pisan, katembung teh nepi ka ele kesekeng, tapi tetep siga anu keur nyabar-nyabar maneh. Ari si Geot maah tibang mesem nempo kitu teh. Sok caralik heula. Prabu Purwita gancang ngilengkeung. Gek, si Geot pagigir-gigir jeong nyidangding. Kipati, kita ngulsewu katut anu sejena.